akan ningali kaget nira ya ningali sapisan ningalingkan sampun prapta kaget kunirakan ningali wis kena dikin pinasti tersayang ini wis kena bikin pinasti tersayang ini Sang Nalendra Prabu Jinawaya kaget kasumpingan ieu jaka gintiri kairing Semar Badranaya Astrajingga Landawala gunira kangan dika aduh ama pangapunten kaula nun oge kahatur semah kakunyupan jenengan jaka gintiri kaula nun ditarima pujastuti anjeun ku ama kalayan ieu mawasaha Pak ieu pimitohaeun teh heueuh yang mitoha sakitu kasepna komo anakna Pak balik deui ieu ah balik deui ih ujang kelana ngahaturkeun semah baktos jisim abdi teh nun ditarima sepuh di abdi ge teu kantun dewek heula atuh mun nun cawe segala rupa teh luar tina teh tekon gitu dulu ngahaturkeun semah baktos abdi sini konjuk aki anjeun ujug-ujug nyebut aki ka kaula nah seling teh Gusti Prabu we atuh kitu tarima ti abdi ge teu kantun ditarima jaka gintiri kaula nun pangresa naon ieu mawa jalma oge anjeun bisa balik deui eta wujud duh sadaya-daya kaula nun ama pitulung Maha Agung putra dina waktos ayeuna bade nyangakeun beheung tangana teteukeun suku genteng blokeun kahonyupan jenengan ampun teuing sangem putra nyangakeun wireh putra teh parantos lepat dina waktos ieu purwa dongkap deui teh aya sanes putra teh bade nguningakeun wireh parantos leungit rasa birahi anu ngancik dina ati rasa cinta anu nyayang dina dada kapun lanceuk ti leungit tanpa lebih kilang tanpa krana agungna ku pitulung nu kagungan syariatna ieu pitulung kasepuhan anu dibantun ku putra ka dieu jadi ayeuna leungit rasa bogoh ka lanceuk teu pinodama deudeuh teuing kase nya atuh lamun kitu mah dihampura ku ama lahirna jeung batina aduh nuhun ama syukur bagja kase nya we geuning Pak lamun kitu mah meureun nya sakti ieu bapana teh ih nu matak atuh dacu moal pati-pati jadi raja muji ka mitoha deui engke mah biheung teuing mitoha geus loba pamenta mah geuleuh heueuh jadi ieu teh sasat anjeun
gintiri leungit rasa bogoh kalancek maneh teh kuayan ditulungan ku ieu kasepuhan nepi no damel kaula nun syukur bagja kumbayangan dupi salira teh sepuh ti mana jisim abdi teh ti Tumaritis di kampung berdomisili nama di ieu teh di Tumaritis kitu ieu kulan ieu pun bapa teh jadi lurah di dituna teh pami abdi LKMD ketua LKMD itu sin pun adi je mun abdi DKM di Posyandu kitu aya sakali-kali di Posyandu abdi teh ngalayanan eta anu di Asmuni imunisasi gitu akhirnya syukur bagja kumbayangan atuh kaula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana agungna kakrasana dat Gusti nu kagungan negrakeun rasa syukur jemarna ka salira sepuh sasat anjeun geus bisa ngajait kana kawiwirang kaula sabab lamun ieu balarea apa hamba rakyat nagara apaleun kana kajadian anu model kieu moal teu rawing ceulik kaula moal teu beureum beungeut kaula da beureum nama ieu tos diwakilan ku pun lanceuk sieun ngomong teh sia kemana karep ting ngawiwirang ting teh di hareupeun aki syukur bagja kumbayangan naon atuh kapalai dina waktos ieu mangga bilih palai harta kakayaan mas picis kumarincing inten jumanten wayahna gintiri bawakeun harta kakayaan ieu kasepuhan duh pangapunten nama sajabina putra bade nyuhunkeun dihapunten ka pun lanceuk Acek Siti Ragen sateu acana putra teh bade nguningakeun wae wireh putra teh sasat eleh jajaten ku ieu kasepuhan anu sakawit mada putra teh oko pigalan pati sareng ieu kasepuhan Semar nanging putra teh teu kiat eleh jajaten sajabina wujud parantos gentos deui kieu teh leungit rasa birahi ku pangaruh ilmu ieu kasepuhan sedengkeun kapan ieu sae mara teh acara aya pembubaran masih keneh berlaku masih keneh berjalan nya ku kituna janji putra teh ka ieu kasepuhan wireh pun lanceuk teh bade dijodohkeun ka ieu kasepuhan Kakang Semar kitu pangresa kitu itu janjina teh sieun janjina tuang putra teh wireh pun bapa bade dijodohkeun sareng pun biang ulah waka nyebut pun biang atuh da acan pun bibi kitu aya acan mah kitu da manawi kitu oge eukeur mah eukeur ieu teh pun bapa teh sasat lunta na ti Tumaritis teh sajangiring saemara kitu sieun kitu pangresa wo kitu maksud jeung tujuanana teu pino ari ama mah nya kasaha-saha bae oge doa we da ai kolot mah teu dibenerkeun ngahalang-halang sumawona ngadu-ngadu ka anak sabab jadina pertikahan teh moal bisa lancar upama tanpa cinta antara jenis jeung jenisna moal wani nikahkeun urang kaum oge ama teu bisa ai tanpa cinta jenis jeung jenisna mah atuh sakalian we kitu bebeja kalanceuk maneh bari caritakeun oge menta dihampura langsung tapi no dama dimanapun lanceuk ama aya di Patamanan belah tukang aduh permios kaula nun jaka gintiri teu sirikna diusapan ku ieu Siti Ragen wireh ngedalkeun maksud sareng tujuanana oge ngawartoskeun leungit rasa birahi dina atina atuh ku kituna Siti Ragen lajeng ka karaton disarangan ku Jaka Gintiri pangapunten ama tapi nona ngahaturkeun semasung ka buku huyup panjenengan ama syukur bagja kumbayangan aduh bapak eta pak yang jong ngelecer itu urna bapak dulu
Aduh nyaan Pak tuling keur bapak keur uing mah. Ih cucu ngiksia. Nyaan Pak. Kesang do ngoprot nya Kang Ning. Nya bapak jauh ngoprot teh kesangna. Nya biasa meureun era pangijeng ka bogoh mah. Waduh. Biasa Galaxy nong-nong meureun. Teh eta Galaxy nong tot. Aduh. Aya kajauhan yang panggih aya geus panggih era. Tanu kitu teh Galaxy nong tot. Galaxy nong-nong gitu belegu. Nyaan Pak gelis. Galaxy negana. Tapi no damel mangga nyangakeun aceuk oge ama syukur bagja kumbayangan. Sigin tiri ama parantos leungit rasa birahina wawartos ka putra. Bener. Nuhun rayi adi aceuk memang eta anu dipentak ku aceuk. Ta ieu kasepuhan anu nulunganana Nyai. Oh iya, sumuhunun. Geuning awewena mah pateu mikir-mikir eta panggih teh. Eta mah kanyere di Gunung Gede we. Kaliki di pipir-pipir. Heeh. Amun sorangan teh. Nuhun pisan kasepuhan sawangsuna nun. Dupi nami teh saha? Simkuring teh pun Semar. Bapak Semar sumuhun. Dupi eta abdi sastra jingga anakna. Abdi dawala mah. Naon make jeung nyebut mah? Nya sila ngirakeun teuing. Sumuhun punten kulan. Sumuhun kitu kulan pasea teh tuang rayi teh sareng pun bapa teh nya eleh mung jangjina tuang rayi nya kitu dicana ka dieu atuh jaka gintiri wajar ulang tarima bere harta kakayaan anu mawi ama mangawe nyangakeun ka salira pangarsa kok kieu ieu teh geulis sasat urang teh dijait nasib ku ieu kasepuhan. Tapi no damel ta urang teh wiwirang teh sasat di kolong catangnya gedenya panjang. Nu gedenya panjang nu ieu pun adi sia. Nah teh ngomong teh jempe sia jempe kunyuk. Eta teh paribasa teh kengeng kikituan teh jang. Alam. Lain ka deukeut ka bogoh mun disopan basana teh. Duh aya kapake kana ye euy. Heeh. Tara-tara titarasi. Tara-tara tisasari kitu belagu. Jadi jangjina ieu jaka gintiri teh sasat pulang tarimana teh eukeur mah eukeur ieu kasepuhan teh aya maksud dek milu sae mara. Ayeuna aya kajadian kitu riwayatna mah dumeh eleh gelut teh ieu jaka gintiri ku ieu kasepuhan. Jadi jangjina teh dek ngajodokeun Nyai jeung ieu kasepuhan anu ngaran Semar Badranaya. Ari ama mah kasaha-saha ge doa we ngan ayeuna maneh nanyakeun ka Nyai. Nah sanggup lamun dikawinkeun apa daek dikawinkeun ka ieu kasepuhan Badranaya. Tak kitu aceuk janji rayi. Tobat. Kumaha ama? Kupingan teh putra rek dikawinkeun ka ieu kolot nya jaka gintiri maneh teh eling teu nah asa kabina-bina teuing aceuk teh asa leuwih dihina lamun kieu carana teu sudi teuing dikawinkeun ka nu kitu patut. Bapak init bapak hayu ayeuna hayu init. Stiker sayang tumampara Semar Badranaya dirontok ku Astra Jingga oge kudawala dicanak ngejat ti payunun ieu Nalendra. Sutiragen kaula nun nanaonan si jaka gintiri leuwih gahina tobat teh aduh aceukna kabina-bina teuing pada angkewe atuh dipengker parantos teu aya jalmina bade ngomong kitu. Hawatos teuing ama wayahna we ka itu jaka gintiri nyokot harta kakayaan mas picis kumarinceng wadahan heug udagkeun ka itu karunya unyuk sumalak
paingan gira hartina gunung lucid cacing paingan nyata teh sangka sarembuk sabarang nyamuk aduh cilaka mok nah kabina-bina teh buaya mamala na kange kamok aceuk cilaka ieu jelema lain jelema samanea piraku we kakarek ngejati karaton ayeuna geus leungit tina panempo geus leungit tina paningali Kang Kakang Semar be geus leungit tina paningali nah asa kabina-bina teh aman jaka gintiri aduh sadaya-daya kaulan pangresa kakulon lowong kawetan teu aya kakalere ka kidul lapur jelema anu tiluan neme parantos leungit tina paningali bu nah Siti Ragen nepi ka kitu padahal atulah di hareupeunana dek nampik mah sadaya-daya paur aya mamalana we ama nyatang tuwe da moal henteu cing atuh teangan anu mawi lapur ama kedah ka mana milarianana be Nyai kaula nun lain menta supaya beritakeun atuh ka balarea supaya datang deui wayahna Nyai ampun teh ama si jaka gintiri ngahina piraku putra dikawinkeun kanu jiga melentuk ampun teh ama lampahan waya di karaton ieu Prabu Jinawiya jaka gintiri oge Siti Ragen kacarios Semar Badranaya di perjalanan bakatingku nyeri kana batin wireh ditampik sapajerogan ngablesat ninggalkeun astra jingga dawala anu dina waktos eta parantos aya di alas pringgan ningat salah sakadet netra maklum lumampah disarangan ku kanyeri oge prawatek ilmu Bayurota Semar Badranaya sakilat parantos aya di leuweung yalu kana tangkal kai bari jeung prihatin gali ayana ujang ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara umungku amuing ujang anu teu disangka ti tadina nasib aing nepi ka kieu ayana aiku kitu teh mah aing teu maca diri teu dili kana kaayaan jeung ukur kana kujur amuing tuturkeun aing asa jingga dawala hayu urang balik ayana sangka asa jingga dawala anak bapa ujang teu disangka bet patongong-tongong jeung kaayaan batiniah dilejang coba tinu kawasa ngungun kesadaran nyawa dibere perisungkawan ngan urang masing perceka sanajan batur ngahina urang sing
mi cinta nu sanes saya ari syek dina batin mada puguh geus penta dipapageun geus waktuna tapi naha aya disamperkeun bet kieu amuy teu sangka kieu jadina sajing adawala da ieu kajadian teh deuleu aya patula patalina jeung kajadian riwayat dewek baheula ujang inung silaing ti sawarga teh ditinggalkeun ku dewek Dewi Kanastren dewek kumelarna kalam dunya teh sasat menang tugas meureun ayeuna nuturkeun inung silaing teh nitis ka putra raja eta putra raja Sekar Mume tapi naha bersilo lelejang kedatangan aing amuy nepi ka kieuna nasib diri bagja awak ujang hari di dunya baktinya tuturkeun bapa ujang urang balik geus tunggu nepi ka kieu nasib amuing-amuingna deuleu inung silaing teh bersilo moal ujang lain eta amuing astra jingga dawala tuturkeun bapa deuleu ujang ayana amuing naon kasang tukang nepi ka kieu ayana Semar Badranaya lajeng ngemut kana Purwadaksina Purwa eta hartosna wiwitan Daksina wekasan emut kana kawit sateu acana medal kalam dunya ti sawarga memang lain kieu wujudna kitu kayaanna Ieu anu jadi pasoal
teh meureun ujang Naon teh awa? heueuh salah dewek deuleu cu dari dewek teh ti sawarga mah baheula dan teu make wujud ieu wa teh cu ai geus kadunya make ieu da puguh wa teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong ujang Kudu di udara misalkan ayeuna mah. heueuh Panginten atuh. ai keur di udara mah wa teh da teu kieu baheula ayeuna kopi darat geus teh heuh tapi dewek moal ngarasa ara lamun kieu carana teh Ulah wa. Awon ulah dek genti wujud heula we wa teh rek make nu baheula sugan lamun masih keneh nampik make nu baheula heuh meureun lain ieu inung si lain teh ujang Karena palsu penginten wow. lajeng ieu Semar Badrana yang ngagebegkeun dirina leungit diri sayakti ilang warna nu senjata jangelek jadi Ismaya nyata Sang Hyang Ismaya Nur Cahya sesekar ningwang Nur Cahya sesekar ningwang sakaya ilang